Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai silujeng tepang deui dina mata pelajaran Bahasa Sunda kelas 12. Ayeuna urang bade ngabahas materi anu kahiji nyaeta bahasan tradisi Sunda. Sateu acan ngabahas ngeunaan bahasan tradisi Sunda, ayeuna urang kedah wanoh heula naon kompetensi dasar sareng tujuan pembelajaran dina ieu materi. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar dina ieu materi aya 2 nyaeta kompetensi dasar pengetahuan sareng kompetensi dasar keterampilan. Kompetensi dasar pengetahuan menganalisis isi, struktur, dan aspek kebahasaan teks bahasan tradisi lisan Sunda. Kompetensi dasar keterampilan menyajikan bahasan tradisi setempat melalui berbagai media seperti mading, pameran fotografi, film dokumenter. Ayeuna tujuan pangajaranna. Tujuan pangajaran dina ieu materi aya 6. Anu kahiji maca pedaran pikeun maham eusina, anu kadua nyebutkeun eusi pedaran tradisi Sunda, nu katilu nyebutkeun unsur-unsur basa dina pedaran tradisi Sunda, anu kaopat nyusun rangkai karangan pedaran tradisi Sunda, anu kalima nyusun pedaran tradisi Sunda salujeng adegan kartut basana, anu kagenap nyusun infografik tradisi Sunda. Ayeuna urang ngabahas perkara tradisi Sunda. Naon ari tradisi Sunda? Mikawanoh perkara tradisi. Istilah tradisi, ieu tradisi teh tina bahasa Inggrisnya tradition, bahasa Latin traditio diteruskeun. Anu hartina adat kebiasaan atawa tali paranti anu turun-tumurun ti karuhun anu masih keneh dilaksanakeun dina pakumbuhan masyarakat. Tradisi geus jadi kebiasaan masyarakat jeung bagian tina kahirupan kelompokna. Jadi ai tradisi mah henteu leupas tina kebiasaan masyarakat jeung kahirupan kelompokna. Pami tradisi di masyarakat nelayan atau pamayang bakal benten sareng tradisi di masyarakat pertanian. Pikeun ngamumule tradisi dilaksanakeun ku cara diwariskeun ti kolot ka anakna, tatalepa boh ku cara lisan, kalakuan boh ku cara tinulis. Tradisi teh kaasup kana ulikan folklor. Istilah folklor ieu tina bahasa Inggris. Folklor asal tina kecap folk anu hartina kumpulan atau gundukan jeung lor anu hartina tradisi. Jadi folklor teh mangrupa sabagian kabudayaan anu diwariskeun kalawan turun-tumurun ku cara lisan, ku kituna disebut tradisi lisan. Naon ari contoh folklor? Contoh folklor mah dongeng ya. Teras lagu-lagu teh sapertos pupujian, kakawihan, eta tradisi lisan kalebet folklor. Urang teraskeun deui. Ciri-ciri tradisi Sunda. Dilaksanakeunna maneuh, boh waktuna, boh peristiwana. Biasana kapanggih di hiji kelompok atawa komunitas masyarakat nu tangtu. Kebiasaan atau adat nu geus dilaksanakeun turun-tumurun ti generasi ka generasi dina waktu anu lila, tujuanna maneuh teu robah-robah, patali jeung kepercayaan hiji golongan masyarakat, religi, peristiwa penting, siklus hirup. Tina ciri-ciri tradisi Sunda ieu, contona dina waktu anu maneuh nya aya bubur suro. Bubur suro teh dilaksanakeun 10 Muharram nya unggal tahun teh 10 Muharram we gitu. Terus di kelompok masyarakat nelayan atau pamayang aya hajat laut, pesta laut. Pami ti masyarakat pertanian atanapi tatanen aya serentaun atanapi hajat bumi. Nah, ayeuna anu hubunganan sareng siklus hirup. Tina siklus hirup manusa pan aya ti mimiti tina kandungan nepi ka manusa maot eta aya tradisina. Nah, mung sakitu heula dina pertemuan ayeuna urang lajengkeun deui minggu payun masih dina materi anu tradisi. Hatur nuhun kana perhatosanana, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.